Durmagurisa gambuh kinanti jeung lambang ladrang magatru mas kumambang mijil pangkura pucung jeung sinom wirangrong juru demung. Sampurasun, salam santun, salam katresna, salam budaya salalawasna. Alhamdulillah tepang deui di channel YouTube Mang Uyan. Anu biasana sok nga-explore aya dakwah, aya dangdut, aya seueur nu sanesna patali jeung kahirupan pokona mah. Ayeuna urang nyobian dibentenkeun patali sareng edukasi ngeunaan budaya. Nah, budaya anu sifatna turun-tumurun. Patali sareng tradisi-tradisi anu dina danget ieu insyaallah baris digelar. Di antawisna aya tradisi tutur. Patali sareng anu namina pupuh para wargi. Nah, pupuh nyaeta kalebet kana sekar atanapi hariring atanapi dangding ya. Pupuh teh sadayana ayat 17 ya. Ayat 17 pupuh. Nah, naon wae pupuh anu 17? Nah, pasti penasaran para wargi sadayanya. Urang ditataan, urang disebutan supados apal. Penasarannya? Siap. Jumlah pupuh di negara Witan Sunda ayat 17 hitungan nu nyata urang tataan urang sebutan lamun seug apal cirina urang calakan asmarandana balak-bak jeung dangdang gula Durmagurisa gambuh kinanti jeung lambang ladrang magatru mas kumapang mijil pangkura pucung jeung sinom wirangrong juru demung asmarandana balak-bak jeung dangdang gula Durmagurisa gambuh kinanti jeung lambang ladrang magatru mas kumambang mijil pangkura pucung jeung sinom wirangrong juru demung. Jantan para wargi, jumlah pupuh sadayana ayat 17 sakumaha nu neme ditataan mung eta teh dibagi dua bagian. Nah,
Kumaha cenah dibagi dua bagian? Di antawisna aya pupuh sekar ageng, aya deui pupuh sekar alit. Nah, pupuh sekar ageng disingkat KSAD, sanes Komando Strategi Angkatan Darat sanes. Tapi kinanti Sinom, Asmarandana sareng Dangdanggula. Nah, sekar alit berarti di antawisna eta nu sanesnya. Tadi kan pupuh teh tos ditataan. Asmarandana, Balakbak jeung Dangdanggula. Durma, Gurisa, Gambuh, kinanti jeung pupuh lambang. Ladrang, pupuh ladrang, Magatru, Mas Kumambang, Mijil, Pangkur, Pucung, Sinom, Wirangrong, Juru Demung 17. Ayeuna tangtos seueur patarosan. Nu kumaha cenah ari kinanti, nu kumaha ari Sinom, nu kumaha ari Asmarandana, anu kumaha ari Dangdanggula. Nah, ayeuna bentuk kinanti nya. Kinanti teh aya sababaraha rupi laras. Ayeuna keresan ieu kacapina laras pelog nya. Urang kaca dina pintonan nya eta pupuh kinanti laras pelog. Kasebat dilebetkeun nya eta dikidungkeun. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung na peuting. Muriling ka kalayangan, malih nganu amis-amis sarupaning bungbuahan. Naon bae muka panggih sapertos kitu di antawisna eta anu dikidungkeun. Nah, sakumaha kaunggel patari sareng pupuh teh aya nu disebat guru lagu sareng guru wilangan. Guru lagu nya eta kana tungtung huruf vokal. Tungtung huruf vokal teh misalna budak letik bisa ngapung. Nah, eta teh u tina pung. Nah, terus guru wilanganana tina suku kata nya budak letik bisa ngapung 8 u. Tah eta palenggeran dina pupuh kinanti nya babakung ngapung na peuting 8 i nya. Nguriling ka kalayangan 8 a nya. Naon bae nuka panggih sarupaning bungbuahan 8a, naon bae nu kapanggih 8i. Janten sadayana pupuh kinanti mah aya budak letik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting, uriling ka kalayangan maling anu amis-amis sarupaning bungbuahan, naon bae nu kapanggih. Genep pada lisan tetapi genep jajar. Ta eta kinanti kalebet kana sekar ageng nya eta pupuh kinanti KSAD teh ya. Ayeuna dilajengkeun kana pupuh anu kadua anu kalebet kana sekar ageng nyaeta Asmarandana. Nah, Asmarandana kaugar ku guru lagu sareng guru wilangan. Diwangun ku 7 pada lisan atanapi 7 jajar, guru laguna ke urang kasamper nya. Kaleresan pupuh Asmarandana teh nganggo laras salendro. Nah, contoh rumpakana waktos Kabupaten Ciamis ti Payun aya 7 kawadanan. Ayeuna Kabupaten Pangandaran nyaeta daerah otonomi baru atanapi DOB nya pamekaran ti Kabupaten Ciamis. Kumaha pupuhna sapertos kieu. Sakabupaten Ciamis aya 7 kawadanan, rancah kawaliti kaler disambung ku panumbangan. Ciamis Banjar ti Kulon, Pangandaran palih kidul, pangkidul nama Cijulang. Nah, para wargi nya sakabupaten Ciamis 8i nya
aya 7 kawadanan, eta guru laguna teh 7A. Rancah kawaliti kaler 8E disambung ku Panumbangan 8A. Ciamis Banjar Tikulon 8O. Pangandaran Palikidul pangkidona Macijulang. Para wargi, eta pupuh anu kadua nya. Ayeuna pupuh anu katilu nya eta pupuh KSAD. Oh, sinom. Nah, sinom nya. Namanya asmarandana ayeuna sinom. Sinom nganggo laras madenda. Nah, pami dina kacapi mah laras madenda. Jadi etang-etang ngadugikeun yen laras madenda tina pelog dina kacapi nya eta kawat katilu teh kedah ditarikan. Ditarikan tapi ditaekeun setengah oktav. Nah, gitunya. Pupuh sinom bebas wirahma. Contona harta pada nereangan, arti pada nyararungsi, sabab dua nanaguna, arti bisa mere bukti, harta pun kitu deui bisa ngabul nu dimaksud nedunan sakahayang ari harta gampang leungit munggu harti mangpaat dunya akhirat. Eta bebas wirahma. Pamina nganggo sekar tanak ya. Harta pada nareangan, arti pada narambahan, harta arti sarwa guna pada bisa mere bukti bisa hasil sapaneja sok nyumponan cita-cita harta harti sok mangpaat dapon di raksa taliti. Harta pada nareangan, arti pada narambahan, harta arti sarwa guna pada bisa mere bukti bisa hasil sapaneja sok nyumponan cita-cita harta harti
sok mangpaat gapon di raksa taliti. Para wargi taeta teh pupuh sinom sekar irama merdeka atanapi bebas wirama sareng sekar tandakna. Kantun hiji deui anu terakhir nyaeta pupuh dangdang gula. Kinanti atos asmarandana atos teras sinom atos kantun dangdang gula. Nya. Pupuh Lambang RI jero ngandung harti, lamun bener diamalkeunana persatuan tangetu tembong teu cukup ku disebut atawana apalna biwir Bhinneka Tunggal Ika maksud nagumo kabeh seler bangsa beda-beda tetapi asal sagetih beda tapi saasa dilajeng kana sekar tandakna. Hiji basa basa bangsa Indonesia, hiji bangsa hiji nusa tunggal Nusantara. Seler suku bangsa di wewengkon mana-mana, saka suka saka duka wujud bangsa Indonesia. Hiji basa hiji bangsa bangsa Indonesia, hiji bangsa hiji nusa tunggal Nusantara. Seler suku bangsa di wewengkon mana-mana, saka suka saka duka wujud bangsa Indonesia. Para wargi sadaya, nah penasaran pupuh anu salajengna patali sareng sekar alit, tetap urang gabung oge kada hilap di channel utamina Mang Uyan nya. Kada hilap like, komen, subscribe, and share. Salam budaya, sampurasun.